Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak patepang deui sareng Bulani dina pangajaran basa Sunda. Dinten ieu urang diajar ngalarapkeun tanda kekenteng jeung tanda gurat condong dina kalimah. Atau menerapkan tanda baca kutip atau tanda baca petik dan tanda baca garis miring dalam kalimat. Tujuan pengajaranana nyaeta supaya siswa bisa ngalarapkeun tanda baca numerna dina kalimat. Naon maksud tanda kekenteng jeung tanda gurat condong teh? Tanda kekenteng atawa dina basa Indonesiana tanda kutip atau tanda petik nyaeta tanda baca anu dipake pikeun ngahapit cutatan langsung tina omongan atawa guneman. Tanda kutip atau tanda petik itu digunakan untuk mengapit penggalan kalimat pembicaraan dalam kalimat langsung atau percakapan. Terus naon anu dimaksud tanda gurat condong atau garis miring teh? Tanda baca gurat condong nyaeta tanda baca anu digunakeun pikeun lambang gaganti kecap jeung kecap atawa jeung kecap per. Tanda garis miring digunakan untuk mengganti atau melambangkan arti kata dan, kata atau, dan kata per. Hayu urang titenan dina kalimah di handap. Anu kahiji, contoh dina kalimah anu ngagunakeun tanda kekenteng. Kalimah kahiji, Neng, hayu urang indit, saur Nining ka Neneng. Neng, ayo kita pergi, kata Nining kepada Neneng. Titenan tanda kekentengna. Tanda kekenteng disimpan di awal saacan kecap Neng, di akhir saberes kecap indit. Ayeuna contoh kalimah kadua. Ibu guru, wilujeng enjing barudak, atau dalam bahasa Indonesia, selamat pagi anak-anak. Tanda kekenteng disimpan di saacan kecap wilujeng jeung di akhir kecap barudak. Ayeuna urang titenan contoh kalimat anu ngagunakeun tanda gurat condong atawa garis miring. Anu kahiji, ieu contoh gurat condong anu digunakeun pikeun gaganti kecap jeung anu hartina dan. Bumina di jalan Rancage garis condong 3. Maksudna bumina di jalan Rancage 2 jeung nomor 3. Ayeuna contoh kecap dina gaganti kecap atawa. Siswa gurat condong siswi kelas genep. Maksudna siswa atawa siswi kelas genep. Ayeuna contoh kalimat katilu, gurat condong anu ngaganti kecap per. Harga karcisna Rp5.000, gurat condong lambar. Maksudna harga karcisna Rp5.000 per lambarna. Beres nitenan contoh dina kalimat, hayu ayeuna urang ngerjakeun pancen atawa tugas. Tugas hidup nyaeta ngalengkepan kalimah-kalimah di handap ieu make tanda baca, tanda tanya, tanda panyeluk, tanda kekenteng, atawa tanda gurat condong supaya jadi kalimah anu merenah.
Kalian ditugaskan untuk melengkapi kalimat-kalimat di bawah ini menggunakan tanda baca, tanda tanya, tanda seru, tanda petik atau tanda kutip, dan tanda garis miring agar menjadi kalimat yang benar. Sok mangga wilujeng ngerjakeun, hatur nuhun.